mumpung si bunda tukang daging teh ngaliwat, cenah jadi teh Pina teh memutuskan untuk nganyuk lagi. Biarinlah hutang nu kamari mah nanti dulu, ieu mah nu ayeuna we anyar deui. Kusabab teh Pina teh geus bosen hayo we jeung kerecek walu jeung kerecek engkol, atuh kali-kali mah eueuh anu hanyir-hanyir. Markinjut mari kita lanjut setelah dikeuritan laletik tuluy tong poho diroykoan dulu kusabab ini teh erek digorengkeun. Lanjut deui tagenkeun katel jeung sosodokna tuluy tungguan ieu teh sakedeung cenah panas heula. Tah lanjut deui lamun geus panas mah cenah purulukan tarigu biar enggak bebeledagan kana beungeut. Tuluy diasupkeun hiji-hiji ini teh dagingna tuh cenah ieu ge da rasa rada lalinu kieu sieun ngabala-letak kana beungeut teh. Da lamun sing teuras ieu teh haroream barang pasak teh aritaeun si salaki bisi mantok garmur kusunu atuh can masak mah. Jadi we maksakeun masak teh da sieun dibudian ke balik manehanana. Tah tingali anu nyebutkeun moal malarecret lamun di tariguan ieu kot kanyaranen tangan kieu kana leungeun jeung kana beungeut. Nya atuh kudu dipurulukanana sakilo ameh henteu malalecret mah. Tah kusabab aya samel sesa urut peutingna nyieun salaki urang mangpaatkan aja cenah ieu teh urang hijiin jeung daging anu tadi biar enggak cawerang teuing. Tuh tingali pikabitaeun kieu ieu ngaranna ayam sambal si muru kusunu. Urang lanjut buru-buru barang hakan kusabab teh Pina teh geus ngalasa lapar. Tadina rek nungguan si salaki tapi kusabab geus lapar pisan jadi we teh Pina we ti heula.